naon ieu teh alatan tina naon ieu teh urang teu bisa ngemana-mana bisa runtah di mana wae dina hiji waktu masih guring Pak keur kana motor subuh deuk liputan deuk ka Pemprov parita teh deuk nyubuh we sieun macet cenah ai palebah jalan dinya Siliwangi tempat tutur-tutur jeung motor moal keresek gede teuing naon keresek teh teu nyangka eta keresek rek dialungkeun no deh teman lung deh Pak di sisi jalan penasaran naon cenah dialungkeun teh ditajong deh Pak runtah kate kapanggil urang naon hayang jihad diudag siapa aing cenah diudag Pak ku abdi woi urun tah naon cenah urun ka sisi di dinya cenah eta mejer runtah teh nah teu mikir eta teh lemur batur atuh cenah katempuhan mun urang dieu urang mangahang oh no cenah ngedewek we cenah lain lemur di dinya ieu cenah cokot deui cenah oh cenah tuana dok naon udah lihat teh atuh urusan teuing cenah ieu rek kabur minimal apa nyarek urang ulah diantak nu kitu teh ari jihad teh ieu lain perang wae man ra'a min qumul munkara falyughayyir biadihi di mana anjeun ningali kamungkaran robah kulengan urang di dia aya barudak baong baru dogong wah ese dididik ke agama robah kulengan tadi sia mun tong kitu wae kos itu buka akhirat ini ke masjid jom salat tah 100.000 sekali salat ku aing tah poyo goyir biadihi asik cenah euy salat ini geunah euy sadaya mah euy digaji aing 100.000 sak wani mah carek langsung kurang teh ku sultan ku kekuatan geus cenah Pak demet teu wani cenah Pak sieun ngalawan ayo ke nonyok ngamalang ka abdi aya nu kadua wa in lam yastati tapi lamun anjeun teu bisa teu mampu fa bilisanihi kulisan kasep urang teh geus kolot dunya geus kolot urang bakal balik teh iwati ka akhirat ayo urang babarengan tong kieu wae tong kitu wae geulis ya dunya mah rek ditinggalkeun urang pigawe ke akhiratun wani teu urang kitu teu wani cenah Pak sieun ngalawan aya we ngajawab oh masing-masing we cenah boga akhirat masing-masing dar teh amok cenah balik teh suka aya deui cara nu katilu naon wa in lam yastati tapi lamun anjeun teu mampu keneh babi qalbi ku hate kan hanya kalau ku hate teh nyata inna adabu iman panglemah-lemahna iman ya misalkan lamun aya misalkan urang teu wani rek nyarek ya mah lung susukan teh kawan runtah ya tuh nyarekan teu wani ngomong teu wani ku hate minimal mun ngarasa urang teu mampu mah naon doakeun ya Allah mudah-mudahan we minggung ke macing sadar manehna teh da geuning ye Citarum teh keur kahirupan sararea baheula mah geuningan na lele kehkel bogo cingok cing arelok ayeuna mah aya lauk hiji-hijieun lauk sapu dihakan dileg-leg melag dina genggerong baheula mah di dieu teh apana doakeun ku urang teh lamun aya nu mungkar teh ada orang mah lain hayang teh dilepok ku juri Citarum sia lain orang Islam gitu nya ngadoakeun kitu mah doakeun sing saleh bade urang keur cicing aing sing geuning karasa naropok teh di padepokan ditu sisi jalan sok ngalangkung motor sok talarik kidinya knalpot barudak ayeuna mah nya nu ngebuo tuh nyebusub kieu teh cik rata-rata jalma mun ngaliwat aya jalma nu teu sopan gitu kumaha nyaritana sing modal sia kitu rata-rata gitu Pak eta teh salah urang Islam mah istighfar astagfirullahaladzim tasih ujang didoakeunnya minggu engke mah hidup sing jadi ahli masjid sing soleh sing bagur sing sopan santun tah da proses cek jelema mah sanunya minggu engke manehna si beungeut sanunya minggu engke manehna jadi ahli masjid jadi tukang adan husnul khotimah
proses jalma naon bantu atuh ku doa oh mohon ibadah doa teh sumsum lah ibadah pan ud'uni astajib lakum prak anjeun ngadoa ka kami maka kami baris ngijabah ka anjeun doakeun nu kitu teh boga tetangga goreng hate goreng akhlak kalau dicarekan digelutan ulah doakeun hadean deui ku urang ieu umat Islam tak pelajaran umat Islam teh kitu kuduna mah nya mata dina jihad teh kitu cara geuningan dina hiji katerangan mah Pak nya dan bun yukbar wa dan bun la yukbar adan bun salah satu ayat dosa teh ayat 3 hiji nyaeta adan bun la yukbar dosa nu moal dihampura ku Allah 2 dan bun yukbar luka 2 mah dosa mungkin wae dihampura karek mungkin nu ka 3 mah wadan bun yujaja bihi ieu mah Allah ge nepi ka teu mampu pikeun ngampura eta jalma Pak Ahmad dan Buladi layuk paro anapon dosa anu moal dihampura ku Gusti Allah nah pasyirku billah musyrik ka Allah ulah lalawara midua Allah percaya ongko ka Allah teh percaya ongko kanu sejen anu goib teh ka Allah we hiji urang mah pamenta mah nya kanu goib mah lamun kanu dohir mah kacingiri teu naon kagenepan oge musyrik itu kenapa abdi minta udud ke Mang Aman tuh halus da manehna mah boga supermarket ieu ya lamun salian ti Allah musyrik eta teh layuk paru moal dihampura nu kadua mah carita pa amaluka bainaka wa baina rabbik ieu teh hiji amalan anu mungkin wae dihampura ku Allah teh nyaeta nu dipigawe anu langsung ka Allah eta ge karek mungkin centang tuh mede poho salat Allah urang teh salat euy nah poho mungkin wae bisa dihampura tapi dah anger ke salat mah nya saja menelkeun salat 5 waktu mantaraka salatan nomsin fajajahum jahannam khalidina fiha eta teh bakal dihapuskeun ke neraka jahanam langgeng pandidinya sok sanajan mungkin wae dihampura tapi ieu aya dosa anu katilu nepi ka Allah oge yujaja bihi ya Allah teu mampukeun pikeun ngahampura sehingga eta jalma islah heula urusanna jeung jalma eta naon tah padul muka akhoka jelema nu ngadolim ka dulurna jauh-jauh maehan nunggulan jelema nganyerikeun batur awas teh ulah labora nya padul muka akhok ngadolim ka batur miceun runtah kasusukan ka Citarum nya ngadolim teh ka batur oh piraga cenah karesek hiji karesek nama ari teh 1000 jelema pan 1000 karesek ngahunyut pan dicenteng anu mawi gitu kasadaran urang teh nya lebih ka dicap ye walungan teh jadi walungan terkotor di dunia deuk babarengan jeung saha lain kurang di ayeuna oh cenah paku urang di dia dibeberes tuh urang mah jaloyo jeung ti ditupo nu mali digunana tah urang babarengan peupeurieun mah batur atuh nu jorok urang-urang henteu batur nu jorok urang nu bersihan kitu we iruk mah nya da jadi amal apa eta ge emang na amal ibadah teh kudu salat unggul sana salat wae bebersih nyarek batur ulah dipicen ka walungan euy naon bising eta pinuh geus pinuh mah geuning banjir urang geus banjir mah dipuh sarea teh geus banjir lain urang kota wae lain urang dieu wae pan urang jelekong geus sarua halangan unit pas subuh-subuh macet ya encan bensin mos encan kesel di jalan encan kudu kuku jubragan jalan itu Cijagra padieu geus ditutup pinuh kudu ngungsi di dinya geus riweuh urang ditu teh lain urang dia wungkul urang dia mah dasar warieuh iya ngomong urang dia meureunnan encan kulkas mun kabakar can TV kabakar encan listrik di pareuman da sieun kasertum strom gitu kasetrum